sok lila mana maut jeung hirup jaga maut hah ya maut lila maut tuh udah siapa tuh mikir lila hirup belegug maut masa kedeng kusak sakit itu maut mah hirup deui we ka itu nama aya anu disebut maut teh nyaeta awal tina kahirupan nu abadi teh langgeng deui we ka itu teh hirup deui urang teh ngahiji deui jeung ajeuna ngageblek teh panjang sampai pecakan beusih rek pae teh heula mau pemajikan sih Gusti nyieun si kopi cing lekoh salantang we make susu jadi kopi susu alungkeun di tengah laut anu salantang teh baekeun heuk teangan deui pagih moal ka mana teuing nah hiji ngageblek jeung mahasai da urang teh maot teh ngageblek deui we jeung mahana so alam padang poe panjang negara tinjung sampurna alam nu teu kaselang-selang disebut abadi disama karek nyaho abadi wungkul naon ari abadi teuing maneh naon abadi teuing abadi teh abadi teh teu pegat peg langgeng ai beurang abadi teu tuh aya abadi ya henteu kaselang ku penting ai penting abadi teu tah hayang nyaho nu langgeng sia wati ai beurang penting langgeng tah eta benar ulah sabeula mikir teh nya sok bayangkeun ku lain bukan tadi ditungungkul nah indung keur lanjang bapak keur bujang si lain ingat hari dan teu henteu nya teu ingat tah hari tah waktu teu ingat hayang kadunya teu mung geus teh ingat goblok sia teh lain kudu kunaha mah dia omong kan make ngajawab ai teu ingat mah teh sia teh cukup ya kedukanya nah makanya kudu bingung segala duka teuing nya sok tinggalkeun amal anu hade di dieu tuturkeun anu paneuri lain mawa amal pajarkeun teh muga-muga we ku Allah teh cing ditampi iman Islamna ajeuk Allah teh tong boro iman Islam dinanteuna kana nu aing sia teh tarima we da aing mah nyadiakeun tempat duanana